Rada lantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleula bahaya. Sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Hussein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira. Rudal Hussein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika. Rudal Ali bisa neangan musuh susuluduha. Nggak kumaha coba ayo. Cek Amerika kekekeketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina soblay dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal si Amerika.